Santri kakara ke 1 tahun 2 tahun mas santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna. Ketika ngaji kabeh menang ti Allah, urang Allah ti Allah. Keke ngaji deui sarua bae. Gerak urang ti Allah, kicep urang ti Allah. Kabeh ti Allah, langit ti Allah, bumi ti Allah, nu Allah kabeh. Urang mah teu bogana naon. Urang awak urang nu Allah, berikut ruh-ruh ge nu Allah. Nu urangan. Asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak Mbak. Mikirnya nu Allah kabeh. Mantap cek. Kebenaran kiai aya tamu dek disuguhan cek kiai tewa kotok na nu gede teh jago prinsip sangkaan kiai kan nu kiai horengan anu santri nu tadi teh bareng maghrib si santri neangan kotok dah hiji kotok aing nu jago ye kamana cek ieu kotok teangan bebenya ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede tadi kumaha mah bener dipencit cakna kunaon tuh mama dipencit lah tuh Allah ieu cakna masalah geus didokeun bejan Allah geus masalah kanu bodoh mah diancam tuh nana zek wae awas dideleukeun wae mana kotok kiai nu gede wae ayo sialah kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nya pencit embe atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe hiji jangan ka santri ayat anu tadi teh sia mencit embe aing nya cak kiai teh kiai kunaon atuh dipencit atuh nu Allah kitu teh atuh kunaon dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial tah santri goblok cek ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ka Allah bae asana sendal kiai beak kabeh